di Arab mau ngadan langsung komat meje nah jam 5 jelema geus ngawala di masjid coba debat di masjid ieu mau ngadan langsung komat ngadan eta komat eta imam eta makmum eta beridan eta ngadoa eta balik nu kukulunu si eta isuk ngueureun ka masjid si eta keneh bah patak di Cililin nolol NU Nahdlatul Ulama nyiptakeun hiji metodologi studi Islam metode peukeur nepikeun Islam nadoman alias pepujian aki-aki geuning aling umat musliman muslimat ayo orang tong ngajak serius saya doa ayo orang berjamaah salat subuh ayat setengah genep maghrib tembak da eta abah da teu bosen tuluy we isuk teh aling umat nengang jelema nu anti abah teh eling eureun ta ka masjid ge cing tong sok hayang diadu wae kos nu arateul tanuk hirup teh dek pupujian dek henteu nu penting mah makmur masjid bener na teu era haben pasea pupujian jeung teu aya ka masjid tara asal linglung tina pagawean teh bener bu